Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan channel kami Coding Ayam. Sebelumnya kami dilakukan dulu. Enggak. Jangan lupa subscribe dan like juga komen ya Dan share. betul. Iya. Kita pada hari ini lagi ngobrol-ngobrol bersama teman-teman. Ada Randy, Augie, Padaus, saya sendiri. Siapa tahu saya Bisa tak terang betul. nah pasti sok pada apa saha ieu Dok, salah. gitu. Terang. Terang ada hadiah. Iya. Ada Ada juga Pak Pak Ajri, Pak Aji ya dari komunitas. Iya. Komunitas. Komunitas Beringaya. Komunitas Beringaya. Ngomong-ngomong, Pak Ajri pulangnya Pak. Nah, Pak Ajri masih banyak bekal ya. Wah. Kemanakan ya? Bekal ayam meren. Ayam meureun jadi. Nah, gitu. Kalau bagi-bagi. Baik, biasanya masih Ajri euy. Saya kan kambarinya baliknya bareng sama seberapa mana? Seminggu. Seminggu. Leuwih. Minggu. Saya 2 minggu. Lain, Pak euy. 2 minggu. Buhan baliknya abahnya euy. Sapoe 2 poe mah euy super sabungku. Super poe kahiji super. Anjir si Ajri cai teh euy baliknya abah heukeun bae. Pas datang ka iman. Super sabungkus. Tuluy. Nah, itu teh kurupuk ge babangi. Babangi, ya? 5 kilo. Oh, diantaran? Diantaran? Wih, aya Tuhan deh euy. Tapi geus ka dia kan jadi Jadi ini mentalan ya. aneh gitu. Jadi begini teh begini eueuh nya. Eueuh. Apa bisa? Kalau ngomong selama ini teh bulan puasa ya. Nyinggung karena bulan puasa, Ya. orang buka cerita ya. Lah, Cerita orang ke bulan puasa. Jadi hari puasa teh nahan rasa. Orang teh keun karasa lapar. Omo eta mah bakat ai puasa mah heueuh. Jadi orang teh tas salat asar biasa ke masjid. Salat itu tas salat asar. Ya ku sabab tadi teh capeknya sare urang teh. Di mana di masjid? Di masjid. Oh. Tadi mah dongeng ya. Seri mah kudu sadari. Dongeng ini mah kudu sadari. Kalau seri kudu seri kono. Coy. Kudu seri. Acan lah. Jadi iya urang teh sare di masjid. Sabada salat asar teh kasarean. Heeh. Tas adan eta ge tas adan asar gitu langsung sare salat asar sare. Ari telila pas udang cuaca teh cedem. Oh, hujan punya. Hujan Oh. segala macam. Oh, ngerasa emang kena sare dah. Pas udang kan luas. Wah, centai geus magrib urang teh kaburu adan. Bawa teh langsung kana mik. Oh. Adan tadi dinya teh. Allahu Akbar. Ari tulila nu agara romok di tukang. Warga tanya. Warga, aya naon cenah ciki adan. Ari ditemukeun jam. Wah, karek setengah lima. Anjir. Buan ieu nya udah sarenya. Sare lu. Jam. Langsung adan tati harita. Jadi hoream ka masjid deui dapet sabab teh dicarikan keluarga. Gitu. Lain eta untung palura euy. Acan aya nu dahar mun dieu teh. Nah, justru eta meureun urang nu di goblok-goblok teh da sabab teh. Eta cerita kahiji eta teh bulan puasa euy. Ayeuna pisan. Aduh kamari kaduana urang poe naon nya eta teh? Poean. Kasarean. Ti mimiti subuh lebih ka subuh deui kasarean. Lain kasarean eta mah pingsan meureun. Teuing pokona mah caritana teh Subuh teh kasare gitu. Ya heueuh mah pingsan eta mah. Caritana teh urang ti isu
teh udang sahur sasarean terus geus sare gitu biasa ya udang heula pertengahan mah tadi na tengah-tengah erek lohor teh sare deui nepi ka keun ka magriban tah urang sare teh Nyata lain kala nyata unu ngahudangkeun kitu. tah justru eta meureun ku basaba beripuh teh ya urang teh puasanya urang teh nya daya peribahasa cenah sare teh jadi ibadah. ibadah Oh da teh kitu oge meureun lur lah nyarannya. Nya kitu anjing. urang pas ek adang salat eta pas erek daharnya ngadago salat maghrib ek buka pas erek ngahuap pisan kadenge ti alhuda teh ti masjid cenah waktu sahur parantos parantos imsak buset berarti urang ti 10 ka 24 jam. 24 jam dahar Pangeran. teu buka teu sahur teu naon pas dibuka teh urang teh wah geus jam 5 deui geus nepi ka sahur deui eta carita urang sari atuh kok Ayo urang mah karunya teh teh eta puasa hampir 24 jam eta lu ngarental mobil 500.000 eta teh bae anjir Saingan gitu kan agak lagu ini. nah aku mah lagu eta teh lagu Ramadan Tibra, emang tibra oh bener tapi bener oge bener ya gadinya bener eta jadi bukan sodi berang aya nu kitu we urang puasa ayeuna eta teh jadi urang tengasaan buka tengasaan sahur pas erek sahur ogenan ek buka niat nama urang teh ari hek teh lain buka eta mah pas ek sahur ternyata sahur deui ya batal tuh jadi urang lain ek naros palurahnya Hmm. eta lamun kitu posisi kitu nya tis sahur ka sahur eta puasa yang kahareupna eta urang bisa batal teh soalnya kan urang 24 jam eta urang puasa kagantian nu kama nu ieu tereng geus teu kudu puasa deui gantian 24 jam anu kan paling bingung eta puasa urang ditarima henteu gitu urang mah eta tah bener paling ayo lain ayo bicara eta teh euy lah ieu masuk kang bari ngopi atuh ngopi lah jadi bari ngopi jadi agar sih teh saya teh carita urang dua dina bulan puasa tah isi maneh baroga carita lu sok we caritakeun dina ayeuna Iya, kumaha? Boga carita tuh. ai carita mah aya urang tengan lah kewe heulang da Keturian itu pasti ya. pola momen urang mah Oh, gitu. pola momen urang mah Secara narawan bisa jadi curi gitu. Pasti pikaserian gitu. Dari urang mah loba keneh caritakeun mangan nu bieu dicaritakeun ge teu mantap pikaserian maneh teh. Jadi ge urang hoream nyaritakeun deui. ulah kitu kan Lain daripada eueuh mah kek dicaritakeun deui. berarti kena gitu lah ayo mah kamu nyarita nu aya nu ieu nu karasa ku urang sapopoe nah jadi orang aya ngadenge cerita mana jadi kumaha maneh Untuk kamu kumaha tah? lain si Ajri mah di tempat-tempat teh hirup teh nyengir aja nyengir lain Da kitu pagaweana. lain pacan aya paribasa cenah sarua si nyengir ge ibadah Nyengir, oh eta mah nyengir eta mah. Jadi hari ibadah mah senyum. Oh, senyum. Hari nyengir ngumpul gitu mah komo beri sisi jalan eta sarua jeung nyengir. Oh, mantap. Jadi halus jadinya nyengir we sudah cengkir gitu. Bisa gitu. Bisa gitu. bener gitu hirup mata gitu bunga bae Teka ciri susahna ya. da si Ajri mah cing wae geura aduh aing mah euy sok jadi ngobrol di bisa uga ka keukeuh maneh ka urang atau ka sasaha sok kayak sekedeng naik lebaran ieu kenang we Kalau mah kieu jadinya. Ulah kawas jalma anu lolong gitu. Ulah kawas jalma anu lolong. Nah, Jalma anu lolong mah jadi tenempok we gitu. Kalau teh seri pang hese gitu rek nyarita hese da ku sabab lolong teh tadina aya caritana oge kieu cerita lain kala keluar ieu judulna nu lolong ya aya duaan anu lolong ya Jadi saha tah? duaan ieu anu lolong geus we dicaritakeun ngaranna saha hiji-hiji aya jelema duaan lolong manehna teh geus nyoba dalit pisan teh jeung nu lolong teh penuh hiji deui. Wah, geus ieu we besti mun nya. Jadi besti. Dina hiji waktu manehna ngomong, "Euy, urang teh geus dibere lolong kieu cenah. Menyarek kieu wae atuh."
cik urang usaha, cik nu kapikir kumaha usaha euy, kumaha urang cenah kitu. Cek nu lolong hiji deui, kanu lolong hiji deui. Heuh cenah urang ge geus jenuh ieu teh cenah kitu. Atuh teu lila aya pikiran cek kumaha mun urang menta cenah ka kota di kota mah supaya nu iba cenah jadi iba. Jadi transmigrasi benernya di kampung teh ka kota gitu. Urang ka ditu cenah urang ka kota we. Urang batuk. Betul lah. Aduh wae. Tenang we, tenang. Urang di kota teh cenah urang we menta didinya dihareup urang ditukar gitu. Tunggu sila disepakati tak kudu duaan teh siap cenah lah. Urang ka ditu maraksakeun cenah urang neangan piduiteun cenah kitu sebenarnya anu lolong maksakeun ka kota. Lain ge heula urang mah euy cancan tapi ka kota ge nya eta naekna kumaha. Nah, caritana teh itu orang kampung heueuh. Ka kota gitu udah di kampung mah hese cenah neangan duit. Teh umpami di kota mah rada gampang cenah. Di mana lu? Caritana teh boga duitnya. Caritana indit di kampung teh jalan luar leo bari ngalagu cenah di jalan teh Bari nyanyi. sampai jalan setapak anjir ngajujung ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu di teang. Aduh, Eta. aya rawaseun ai dasa geus nyanyi. Milari janda herang mana makanya lebih kali dijanjikan lah dinyanyikan kedua nolong hari di tengah perjalanan menuju bebelokan keur nyanyi jeduk teh pengairepna teh dijeduk Kana naon eta? tah duka tangkal duka naon ngan ngobrol mana aduh urang dijeduk euy atuh sia cek nu tukang teh lain atuh bukan apa oh belum gitu Nolong jeung nolong teh nah gitu kungsi lila diragap dicabakan oh iya teh tangkal naon ternyata itu tangkal kalapa cenah gitu oh dijedukna teh karena tangkal kalapa ari tangkal kalapa nu di kampung teh kan gitu tah jadi henteu lempeng si tangkal kalapa teh gitu daroyong tak gitu jadi teh jegetkeun doyongna gitu bagis gitu tekung si lila lu euy cenah kena tangkal kalapa atuh cenah meureun euy amun keur panas poe kieu seger yeuh mun ngalah kalapa atawa dugan cenah kitu cek nolong teh Tapi lain keur bulan puasa ya. lain keur puasa lain deui mah hayo kana bulan puasa wae padahal mah kalau beda deui ya kayak ngagoding mah gitu tekung silila heueuh nya cek nu JD teh mun ngaladukan cenah mun seger ayeuna teh tapi ieu kumaha cenah naikna pan di dinya teu nempo urang teu nempo cenah kitu baheula mah da urang teh cenah memeh gede teh nempo heula cenah apal tangkal kalapa kumaha naikna hari-hari bisa mah tuh cenah sok atuh soalna heula cenah aya nu nyarekan moal ieu mun ngalalugan di dieu bisi aya dari lembur batur teh nya. Cenah moal nyarekan ieu da urang melalolong api-api teu ningali we cenah kalapa teh Ieu alasannya gitu akhirna salah seorang tinololong teh naik manehna paluhur teu apaleun si tangkal kalapa teh nu di luhur teh geus kabentar ku gelap jadi eueuh dahanan dilebutun angsrot eta si nu lolong hiji teh naik ka luhur tekung silila nepi ka luhur teh nepi cenah ari geus ek nyekel pangluhurna embuk gulawi lamu raga untung tejangkung teuing meureun eta teh cek nu kubut kana dihanap cek nu dihanap cek nu lolong hiji deui tah geuring tere bukan kebetulan bisa kadugan urang si jelema eta teh Caranya aplikasi ini. tapi eta geus teu lila sering mana teh tah geus teu lila si eta teh babay ngompol urang teh ngocor kana sukuna anu lolong hiji deui wah cenah ieu baso cenah ieu mah geuning kita cenah gitu
Wah, tinggal apa teh? Ai, cenah gitu. Awo nu ngajawab, Ada efek teh manehna mah tuh cikompol. jompol eta nu raga bakal nyari meureun diteuneuk. Manehna ka babae jompol. Udah tak apal teh. Nya tekung silila cenah nu ngocor kana eta teh diasaan ku maneh teh. Wah, geuning cenah pahang kieu cenah. Ieu mah sigana di sekolah teuing cenah dugaan cenah gitu. Silila teh gitu. Di gerowan teh cenah jelema teh ka mana cenah teh. Dasar mereka mah dulu keneng nya. Ilur teh nu raga teh meureun bantu nu bitu teh kalapa atau doang gitu. Ade pas di gerowan teh tekung silila meureun sanggeusna eta teh meureun raga teh pingsan gitu. Jadi ada jauh teh atuh da uyuhan lagna ke luhur meureun. Ayuhan atuh. Kan eta teh tang ayuhan da ku salolong teh. Ya raga teh kan nipu meureun gitu. Ngeundeut lah saeutik meureun lah gitu. Eta carita nu lolong. Geus nepi ka dinya teh nya si nololong. Di gerowan eueuh jeung ngajawab tukung silila aya ngajawab bari haregungan. Cenah urang cenah diguling teh lain ditulungan kalah ngobrol sorangan dedengan aing teh cenah kitu. Ari kitu kunaon? Pan urang teh cenah ragrag cenah nu tadi ngagedebut teh lain kalapa. Urang cenah nu ngagedebut teh. Da penyawa nya. Apa ternyata carita nu lolong gitu. Mudah-mudahan pemirsa pikaseureun nya. Aing gitu tah eta carita urang teh. Tapi dah aya sih nu leuwih pikaseureun carita malah gitu. Di mana aya hiji awewe boga penyakit anu penyakitna teh ngaranna teh tukang hitu. Jadi jadi eta mah tiap menit tiap detik teh tutnya ya gitu tah aya penyakit gitu sama tahu tuh aing makanya bisi kababayan mantap manehna teh teu pede gitu da boga penyakit gitu jadi setiap erek indit erek ieu teh disada gitu awewe gitu eta teh gitu jadi bayang bisa penyakit gitu mah dina hiji waktu oge manehna diungsikeun ka kampung eta dasar jodoh di kampung teh aya di penyakit begitu lalaki teh sarua eta mangan laki mah disadana dut ari apa mah tadi tut gitu aya nadahan jaga image-nya awewe mah nya tatu silila dua keluarga teh ngobrol ieu budak teh cenah boga penyakit sarua cenah penyakit itu kumaha cenah mun dikawinkeun Tegung silila carita asa tujuh lah cenah urang kawinkeun udah sarua teh dari di kampung teh imah teh kan imah panggung kamar aya 2 cenah kitu kamar hiji kamar 2 kamar hiji deui eta caritana dikawinkeun we jadi nya dina hiji peuting si bapana indungna di kamar nu kahiji anu panganten eta nu anyar di kamar rupa 2 ada saimah kenehnya da hariwang cenah eta teh keluarga teh kumaha cenah lamun budak teh di kumaha-kumaha kuno lalaki cenah kitu nah di kamar teh da cenah melenge bari mah aya pantauan ditinggalikeun ku kolotna teh cenah kitu jadi atuh salah si budak teh kumaha teh sing pawon jam 10 cenah teu we disada padahal mah cenah sok ade da ditut atitut gitu hari tut cenah kitu yeuh we disasada pas ditingali ditoong cenah aya budak teh disada nu hiji tut nu hiji dut cenah itu nu hiji dut karek pemanasan budak teh karek gudang cenah eta karek eta eta tong silila cenah geus aya sabaraha menitan teu kadenge deui sarana cempe deui luas pas sekolah mah teh sok sini kumaha budak urang cenah kitu sok sieun dibekam atau kumaha da tadi mah disasada wae cenah kitu ari heuk teh pas eta teh katutupan cenah kagencer kana da Gusti disada
Belum. Kepenatnya. Oh. Iya eta mah. Aduh si Ajri kan 12 tahun. Ulah kamu ketemu. Tadi mah cuma cerita gitu. Jadi untuk penyakit situt gitu enggak sesuai tambahan Dulunya powernya. ada sugansa. Power euy. Soalnya mah bener lamun diteruskan mah. Yo, pengen teh kadangu meureun ku kolotna teh dah katutupan gitu. Kalau barudak carita anu di kolot pada sakitu. Da insyaallah ke ditunggu deui ya carita nu leuwih panjang. Pemirsa, duit kadinya heula nya. Engke urang tumbuh deui caritana. Terima kasih. Jangan lupa naon cenah barudak subscribe. Adanya itu yang subscribe 10.000. Hadiahan tuh. Ya giveaway. Tinggal ambil ke rumah ya.